Wilujeng enjing pamiarsa sampurasun nepangkeun nami simkuring Disti Sabani Kuslina dina Raraga Breaking News edisi Senin kaping 18 Februari 2024. Setiap padamelan pasti aya we konsekuensina. Sapertos kejadian musibah kecelakaan kereta api Kaaturangga sareng kereta api komuter di jalur Cicalengka Hurpugur. Salajengna bade dijelaskeun ku Kayla Apriliani di lokasi. Nuhun ka di studio tepangkeun simkuring Kayla Apriliani di lokasi poe Jumaah tanggal 5 Januari 2024 di Cicalengka kecelakaan kereta api ngawungkuk kereta api Tunggara jeung kereta api jalur komuter Bandung Raya. Kejadian lumangsung di Hurpugur, Cicalengka kilometer 180 hiji plus 700 Bandung, Jawa Barat jam genep 03 WIB. Boleh menuju sarang saksi staf PT KAI Bapak PT Kemaros dan usaha Abi Ajang Ajang dan PT Kemaros kumaha kajantanan kecelakaan kereta api Cicalengka. isu Jumaah tanggal 5 Januari 2024 lumangsung kecelakaan antara Kaaturangga anu jumlah penumpang 65 urang jeung komuter lain Bandung Raya anu jumlah penumpang 350 urang di jalur Hurpugur Cicalengka Bandung. Korban anu ngantunkeun nyaeta hiji masinis, asisten masinis jeung security di stasiun Hurpugur. Aturan ka Bapak Ajang, nu sakitu aya anu tiasa didugikeun ka simkuring Wide ka di studio. Nuhun Kayla Apriliani Putri anu parantos ngaduikeun informasi ti lokasi. Salajengna aya warta nu kadua nyaeta kejadian banjir di Walungan Cimande. Kejadian banjir eta teu jauh tina pamolah manusa anu can sadar pikeun miceun runtah dina tempatna. Sumangga ku simkuring dialihkeun ka Kalvan Jailani di lokasi. Nuhun ka di studio tepangkeun simkuring Kalvan Jailani di lokasi kejadian. Pada Minggu tanggal 17 Februari 2024 yang kejadian caah badak di Walungan Cimande. Hujan gede anu matak nyieun cai di Walungan caah harita cai nepikeun ka satuhur kurang leuwih 80 cm. Eta kejadian teh dampak ti pamola manusia anu can sadar mikeun runtah di mana wae. Sakitu we anu tiasa didugikeun simkuring weukeun deui ka di studio. Hatur nuhun ka Kalvan Jailani anu parantos ngadugikeun informasi di lokasi. Salajengna nyaeta warta nu katilu aya kajadian kabakaran pasar di Cicalengka anu ngarugikeun sababaraha toko emas sareng ruko-ruko sejena. Pikeun leuwih jelasna ku simkuring dialihkeun ka Iqbal Ramadan di lokasi. Hatur nuhun ka di studio tepangkeun simkuring Iqbal Ramadan di lokasi kejadian poe Sabtu kaping 16 Februari 2024 kebakaran hebat lumangsung di salah sahiji kawasan pasar di Kecamatan Cicalengka. Kebakaran ieu ngahanguskeun sababaraha toko emas anu silih dempet jeung sababaraha kios pasar. Nuju sareng saksi nu aya di pasar. Hapunten Bapak namina saha? Dedi. Bapak kajantenan eta kumaha? Diperkirakan lumangsungna kebakaran teh mulai di jam 8 ugi. Kebakaran eta kanyahoan ku salah sahiji pengendara motor anu eureun di lampu merah. Saenggeus eta warga ngahubungi 5 unit pemadam kebakaran. Alhamdulillah kejadian teh teu aya korban. Nuhun ka Bapak Dedi sakitu wae anu kusim kuring ditaroskeun. Diuwihkeun deui ka di studio. Hatur nuhun ka Iqbal Ramadan anu parantos ngadugikeun informasi ti lokasi. Sakitu wae breaking news dinten ayeuna. Hatur nuhun anu parantos ngadangukeun patepang deui sareng simkuring Disti Sabani Kuslina wilujeng enjing sampurasun.